Assalamualaikum Teteh. Kumaha kabarna dinten ayeuna? Mugia Teteh sehatnya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga Teteh sehat ya. Alhamdulillah dinten ayeuna urang bade diajar bahasa Sunda. Alhamdulillah hari ini kita akan belajar bahasa Sunda. Satu acan diajar, hayu urang sami-sami maca basmalah sasarengan. Sebelum belajar, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Dinten ayeuna ibu bade ngajelaskeun materi ngeunaan kecap jeung kalimah tina huruf eng. Hari ini ibu akan menjelaskan materi tentang kata dan kalimat yang diawali dengan huruf eng. Gambar anu kahiji kecapna nyaeta ngaji. Gambar yang pertama katanya yaitu ngaji. Kalimahna nyaeta Hendra pinter ngaji. Gambar anu kadua kecapna nyaeta ngajar. Kalimahna Bu Ayu nuju ngajar. Gambar anu katilu kecapna ngepel. Kalimahna Ima nuju ngepel lante. Ima nuju pel lantai. Anu salajengna kecapna nyaeta ngimpi. Kalimahna Emil nuju ngimpi endah. Emil lagi mimpi indah. Anu salajengna kecapna ngerjakeun. Kalimahna Ayu nuju ngerjakeun tugas. Tah Teteh, materi anu nembe didugikeun ku ibu nyaeta ngeunaan kecap jeung kalimah anu diawalan ku huruf eng. Materi yang tadi ibu sampaikan yaitu tentang kata dan kalimah yang diawali dengan huruf eng. Tah, kumaha Teteh? Materi anu nembe didugikeun ku ibu atos ngartos? Insya Allah Teteh ngartos sadayana nya. Anu salajengna ibu gaduh pancen kanggo Teteh. Ibu gaduh tantangan kanggo Teteh. Anu kahiji nyaeta pilari tilu kecap anu diawalan ku huruf eng. Hasilna tiasa dipotokeun teras dikintunkeun ka guru basa Sunda Teteh. Jadi tantangan yang pertama yaitu mencari 3 kata yang diawali dengan huruf eng. Hasilnya berupa foto dikirimkan ke guru bahasa Sunda Teteh. Mung sakitu pembelajaran dinten ayeuna. Hapunten bilih seueur kalepatan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.